Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa. Patepang deui sareng simkuring Punazua Dwi Aulia dina acara Warta Sunda. Nyungguhkeun rupining informasi Ki Sunda keur Balarea. Edisi Salasa kaping 22 Februari tahun 2021. Pamiarsa, salami 5 menit kapayun, simkuring baris nyerengan pamiarsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamiarsa, sumangga nyanggakeun hiber salengkapna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun keuntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan keluargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tu kakiwari, teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nujolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuanki di pasisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan keluargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude, jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungketan atawa organisasi. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamiarsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda. Danget ieu, simkuring Punazua Dwi Aulia seja pamit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.